lamun keur senang keur hemat langka eling ka pangeran secara menang musibah kakara eling pertobat muninga wayang sawengi nu sae amon kasaksi menang tanu sayakti kurang tangtos kaharti sahanu rek penghargaan iwati bangsa sorangan cinta karena kebudayaan sami cinta kebangsaan manuk hidung manuk dikepung di papangungan makhluk ageng makhluk ayu mung Gusti anu kagungan Serikaya kemangajan kemang bonteng di astana samudaya nutungarang si horen mah kirasana saat teh seuri atuh geuning aduh kewon aing aduh aya naon akang Gusti Nu Maha Agung sanajan aing hirup baragajuh tunggu di parut catanggi lumpak cik paribasana ari kitu kumaha kang eta jeung membawa kacapi jang naon teh euy aing geus nyeka kacapi aing sok kagagas ras ka itu ras ka dieu ras ka itu ada kumaha mang jang itu teh duh ampun inget meureun inget dek teh duh inget kana naon ingat kepada memori-memori yang telah lampau nostalgia yang telah kelewat duh ampun teh euy komo dina zaman goromolan mah heula aing di bawah nyumput di tengah sawah perubahan ku Jarami bener di perubahan ku Jarami ketir kang ketir derede di Surabaya bari jeung dewek ngahep-hep akang nemak geuning hah akang ge nemak pelecus nemak bujur aing aduh ngan teh makan aing mah da keunana lain kana kulit kena naon kena irung bae kan do tamaga duh ampun teuing Ramon kang dipikir di bolak-balik mah urang teh bulan puasa anu teh lin nya kitu kumaha kang sajabana urang tinggal laksanakeun ibadah puasa teh tah jeung da puguh urang mah bulan puasa mah pan eueuh nabeuh nya kesubungnya kang lamun bapak tani mah ninggang dipeceklik tah gitu eta lah nya kitu mang jang sama inta tak ku hari ieu sok sanajan bari jeung urang hirup peceklik ayeuna perlu urang teh ngalestarikeun budaya urang tah eta penting naon sababna sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana oh aduh mun budayana awut-awutan bangsana ge moal teu rusak
Nya bener. Ayeuna hampir laleungitan seni-seni urang baheula, seni-seni tradisi. Tertimun cek bahasa Indonesia. Tertimun cek bahasa Andone maneh mah. Indonesia. Heeh. Da ayeuna urang lestarikeun sok sanajan bari urang heureuyan. Nah, ulah juga kulir oge nya kep. Sok sanajan bari jeung kulir oge urang teh sasat urang berjuang ningkatkeun seni urang, seni budaya urang, Panyeurkeun ka. tanyeurkeun ku urang sararea malah manar jadi manfaat boh keur dunyana, Nya. boh keur akhiratna, boh keur lahirna, boh keur bati. Boh. Heeh. Batin. Oh batin gitu nya. Batin madagang atuh. Heeh, cak kitu mah cak penting lah, anu penting mah nya eta urang teh asa ulah maling, maok, Oh, nyopet, cepet. jeung sajabana-jabana ti eta. Mun nyokot teu beja meunang nya Kang. Heeh, masih lain Aduh nya Kang ulah. Tayuna urang eta wan dewek mawa kacapi. Ini akang bisa ngacapina Kang. Hah? Bisa ngacapina. Wah, jangan hina ka aing. Sana Kalajan aing kuku petot deuleu ngacapi mah dengekeun ku si lain le. Cing sok Kuah dewek we. Yang Ari sana mah. Hah? Siapa pecakan yang nyawa yang Heeh, tapi ngacapi oge urang mantun. Tapi lain mantunnyaan ieu mah urang papantun. Papantunan. Papantunan. Duh, ih. Sok baturan urang euy. Ayo, Kang. Heeh. Eta leungeun teh kengkong pan. Urut tabrakan euy. Duh, ampun aing ah. Bisa. Pecakan. Ngarajah heula aing bantun kudu ngawarajah lin. Bubuh Raja Paminah cenah. Cek kolot baheula teh mah geuningan bismillah mirakam mirakim. Nya. Sok sanajan bari jeung basana teu bener teh baheula mah mati. Mati. Heuh, naon sababna? Sabab baheula mah cenah kolotna teh geus mororopot. Naon? Marifat. Teh eta marifat. Meropot nanti dinya atuh. Kena hong. Saheulaanan. Kitu meureunnya. Nya. Jisim kuring neda pramisi kalayan amit-amit paralun malum anu kasuhun hampura anu diteda Nya bener Kang. kumawantun jisim kuring hahaluangan papantunan Alah. punten kali pantunnyaan Nya unyuk-unyuk nya Kang. unyuk-unyuk kasadayana ieu mah papantunan sanes mantunnyaan tetep ieu mah papandayan papantunan salah hewon Papanahan. tetep ieu mah papan tulis papantunan nah hewon ari dewek salah wae bibir teh kabina-bina tuh tak atuh ayeuna amitna teh kasadayana ahli seniman Nya. Aduh. anu di kulon anu di kidul anu di kaler jisim kuring neda pramisi kasadaya ahli seni Nya ahli teknik oge komo. ahli teknik kaopleter Wah. kasadayana sami hapunten ieu mah bade ngiring hahaluangan manawi jadi panglipur kalbu pangbebrahmana. Aduh beres. Atuh kanu teu damang etang-etang nyangakeun sabda panglayan ku jalan kieu. Mun aya loba batur mah ngeunahnya sadar rongkeng. Babakti Kang sudah meletup. Tayeuna unyukan teh Rasa Kang. nyaeta kakak sepuhan ahli seniman nu aya di Bandung Jalan Muhammad Toha. Saha Kang. Nyaeta Bapak Nano Es Krim Nano Es. Eta bisa apa huwi ulah kitu Kang. Hapunten jisim kuring ieu hahaluangan sok sanajan bari jeung sainget-inget kitu kayanana. Ulah dianggap nu teu hideng mereka teh. Ulah dianggap nu hideng ieu mah anggap nu teu hideng. Beres Kang. Hitung-hitung radio butut. Beres nya Kang malam. Beres sok terus Kang. Anu ngageugeuh di marga Hayu Raya nyaeta Bapak Cece Raksa Dirja. Aduh. Nyaeta Bos Rumintang Siang. Puluh. Tekantun anu aya di marga Hayu Raya keneh nyaeta Bapak Idi Amin alias Asep Taruna. Aduh. Anu goreng patut tapi nyari. Anu 3 orang kerdil.
hante kantun kamang ibing bah kabaya nu di Cijawura nu ngageugeul di mana tah anu ngageugeul deui di Cidawura keneh nyaeta Bapak Haji Muhtar teu kantun anu ngageugeul di Gede Bage Bapak Haji Barjo nyangakeun ieu babakti 10 kaneun nya sagala rupi diayakeun nya leutan ya cai teh, cai kopi, cai nyusu, cai sumur, cai mulang, cai maling, cai ngocor ka astana. Kang, Nun, bisa mecakan Kang? hah? Bisa mecakan Kang? Oke. Siap Kang. Sok silaing ayeuna euy. Cise abdi akang pada mecakan mantun ngagogoh kanu ngagogoh akang di Kuriang 7. Aduh, di Nyata ngagogoh di Dian recording ka Pak Wawan. Ka sadaya nu ngaleueuh nu ngagogoh ka para operator sadaya. Hante kantun Kasahari akung. Kambos dia nyaeta Mas Adi. Aduh. Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasayanana jisim kuring alhamdulillah bisa meuli calana. Unu. Nah, atuh ari sakedik mah make dibikeun. Aduh, kitu orge kahadean eta teh ulah teu didarimakeun. Rezeki nya Kang. Tuntong boro kitu da urang mah sapedak 2 porek oge diarah. Nu gede eueuh da Kang. Nu gede eueuh nu leutik teu aya piraku. Kudu teu ditarima mah eta mah kahadean urang, kahadean dunungan. Nya Kang. Atuh mugia wae ieu anu ngalingihan di Dian Rekor mugia ieu Dian Rekor teh sing aya di udara salalawasna. Ayeuna urang nyamat deui Kasaha. bade unyuk-unyukan nyaeta ka Bang Dani sareng Ibu Teti Saleh anu kasenengna bandrek sareng bajigur Mangga geugeuh di mana eta teh Kang? anu ngageugeuh di Jalan Kucubung. Hapunten jisim kuring hahaleuangan Bilih ka koer ka toker gitu nya. bilih kaloer ka toker bilih ka sabit nami keur alit kasebat asma keur budak Nya bener Kang. teu kantun kapae ka Gandara Ngageugeuh di mana tah? nyaeta anu kantos ngiring dina film teuing nanahaon poho deui. Oh, aya Kang teh kala. Teu kantun kapun bapak nyaeta Bapak Rama Prabu Dana Setia nyangakeun ieu bubur kacang mugi ditampi kalayan kabingahan Sareng ketan belumna gitu Kang nyangakeun. ngahaturkeun nuhun kana kageugelanana. Naon tadi dinya Kang? Nyaeta bade masihan saragam panayagan sanajan bari jencang sok oge. Elah. Teuing isuk pageto mah. Kali kaputna. Teu kantun nyaeta ka Bapak Dedi De Iskandar pengarang novel. Nu ngageugeuh di mana eta Kang? Ka Ibu Aam Amelia nu di PR. Allah pikiran rakyat itu mah. Atuh anu aya di Padasuka Bapak Dele Dalang. Saha tah? Dede Amung Sutarya Bapak Dalang Dede Amung. nyangakeun ieu babakti hayam Bangkok mugia katampi geura adukeun deui. Allah, bakti Mang Jahi. Hante kantun nyaeta kapun lanceuk eyang anom anu aya di Giriharja. Saha Kang Abdina? Nyaeta Bapak Dalang Ade Kosasi hapunten anu kasuhun hampura anu diteda Nyangakeun babaktina nyangakeun. nyangakeun babaktina ieu eupan kangge nguseup ka saguling. Saha di Kang Hante kantun kakiwat mah anu kagungan ajian kasemaran. Atuh ka emot oge teu kantun. Ka Padasri tadi mau Kapadasri nyangakeun ieu babakti jisim kuring oge teu kantun kanu linggih di Majalaya Pak Ateng Pak Oteng nyangakeun. Halo mengkoli Kang. Mengkol deui ayeuna Subangnya Kang. nyaeta urang mapai ka Subang.
saha di Subang anu aya di Jalan Cagak nu di Siseuti saha nyaeta Bapak Ayub Eyang Ayub Eyang Ayub nyangakeun ieu babakti peuteui sabeungkeut teras ka kulon tah kakulonna atuh nyaeta kasaha Kang Kagarok ge kabahanik nyangakeun ieu hayam jago sareng mangaga teu kantun oge bahaga anu linggih di Cijengkol sadeta Bangko anu linggih di Cijengkol Mahmud anu linggih di Cijengkol nyangakeun ieu binih buncis mangga gerak pelakeun cing mangpaat cing kapetik hasil kalebueuna mugi kasari kabuktinya Kang muga kasari kabukti jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasan nyangakeun kaset gahel-gaheleun teh Kang nyangakeun ieu kaset ti dian rekor gahel-gaheleun alah tamih nunutan etang-etang pangjajab kulem jeung tibatan urang ngalamun teu puguh mending ngadengekeun kaset dian rekor lain iklan punten ieu mah ngabejaan eta masih pada gapleh mah mending tah kumaha eta ka mana deh Kang salah tekantun kasadayana koleha-koleha kapamumbung ayo anu aya di Ciamis nyangakeun ieu babakti lawon pikorsiun orang Kuningan kirim Kang ka orang Kuningan lawon bulan ayeuna urang nyaba kawetan ka mana Kang ka daerah Kuningan Lur Agung tata sok kayaknya sok nyaeta ka Ciwaru Bapak Ikin Allah tekantun ka Bapak Kumis anu linggih diandamui nyangakeun ieu pangradinan 10 kaneun tekantun nyaeta kanu di wilayah negara nyaeta Bapak Umjana anu di Lur Agung nyaeta Bapak Kusma nyangakeun ieu mur lumayan kangge beus ke Bapak Ajum tasakeun Bapak Ajum nyangakeun di wilayah negara nyangakeun 10 salakan cakangnya Mang Jai kuhaleta nya atuh pangna urang mipit amit ngalamenta nete taraje nincak kamalanung tiglari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan teu aya sanes bilih aya itu sinareng ieuna buku hapunten tina kalapatanana malum eta malepatna rupina bae tina kakaliruan pribados beres atuh cenah bener nak meureun tina agama sabab dina agama ge ditetelakeun urang teh yen kudu tapakur tadakur jeung tasakur urang teh nyaeta kudu ngaji diri nyaeta ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud urang sing wawuh jakang sing wanoh cing wawuh cing wanoh geus wawuh mah babari pisan barang penta moal asa-asanya Kang moal asa-asa nya bener kitu sabab ngaji mah ulah ka kulon ulah ka wetan ulah ka kidul ulah ka kaler teuing apruk-aprukan aya teu panggih mah anguran gerak-gerak gerak teangan di tengah kalangsung orangnya Mang Jai nyaeta bisi kalangsung sabab lamun urang sasar di alam dunia di akhirat lagi bakal linglung kitu numutkeun katerangan saur sata teh Kang saur sata ngaraja sakitu bae mugi ditampi kalayan kabingahan pilih kakirangan maka deh pilih aya kakirangan mah pangnamihankeun deui da puguji sim kuring namean kieuan pilih karuna senengeun wayahna we sing seneng mah kitu tah atuh dina waktos ayeuna mangga ewon bulan urang ngawitan ngalalakon teh hobi Kang ayangnya hobinya nyaeta urang nyaritakeun di hiji nagara teuing nagara naon disebutna ngan eta nagara teh kasebutna nagara subur makmur gemah lipah joni woloh jinawi aman santosa kertalaharja gemah lipah teh Mang Jai cek dalang tah cek dalang kasih sinanar perusahaan mana teh Kang maru aing kasih sinanar teh beres nyaeta nya dina waktos ayeuna nyaritakeun hiji nagara anu teu puguh ngaranna nah ada teu alamatan agar teu aya hiji raja anu ngarajaanna teh nyaeta Raja Sakti mandraguna punyuli apa-apa waspada permana tinggal weruh sadurung winara raja teh Mang Jai teh nyaur patih caritana
Pati kan ieu Pati Cek sata teh segata. cek raja Raja Singa. ting raja singa ting raja naon lulun nuwun ninggi Gusti isi abdi unyuk semanga aya parantos di payunun salida dampa Gusti Pati teh emang jangan. ngaturkeun semua pangabaktos ka unyuk panjenengan puputon kemang kadaton semaheun abdi-abdi di saeuseun negeri Gusti ya diterima Pati Waduh. Mantep buah Cek alamatna raja. ya. sajengna tu Purwadampa salida pancingan kersani malanji sim abdi aya pikersana Uluh. Pati HF teh. seuri taraja teh seuri seuri kemana kata Loba kabunga raja teh. amis budi taraja Ya bener. Nyengir sama poe. kieu Pati Duh. pangna dijalukan ku kaula dina waktu ayeuna Pati timalan Gusti nyaeta kaula teh aya hal-hal nu bakal ditepikeun ku diri kula ka maneh mangga sayogi terkesan kemutan kaula nu Beres Pati ya duh. kaula teh hayang nguji rahayat urang Duh. nyaeta cenah di negara urang teh numutkeun beja kaula oge menang santing bawaning angin kolepat bawaning kilat aya hiji dukun anu eta dukun teh kawentar ka mana-mana kaceluk ka kana nyewu kalau ka jana pria ka jamparing angin-angin ceuk beja Dukun mana teh? dukun di pelih mana teh Gusti ari aya nama cenah eta teh di belah kitu Tah. tah wayahna patih maneh kudu ini tina waktu ayeuna ngan sasana ini maneh ayeuna init ka patamanan Halo. wayahna di patamanan kudu digali ku maneh jeung balong Kalau dari gawe Patinya. eta patih teh nyaeta digawekeun di titah ngagali balong nyaeta da puguh patihna tadina ti Majalengka jadi tukang gali Masalah tah. Pati teh tukang gali asalna mah. batur Mang Ayut harita keneh eta patih nyaeta nyalukan para petugas tengah peuting Uluh, balan-balanna yeuh. eta patamanan digali nyaeta dijieun balong dicayan Sabaraha poe anggeus nanya ye. teuing sabaraha poe geusna Uluh. ngan digawe nama henteu ti beurang tetep ti peuting sabab Yerusiah nyin balong di patamanan teh nyaeta sangeusna jadi balong tuluy dicayan tuluy dieusian soang tilu Ke laut. teuing naon maksudna eta maharaja make melah soang dina balong Salakah raja ya. sangeusna kitu eta balong teh terus dirimunan deui ku patamanan anu hararade anu endah atuh nepi ka balong teh teu kasiri tapak-tapak na acan urut ngali balong tadi Allah bener rapi tadi. caritana ieu patih dek laporan ka raja Mata. netelakeun nyaeta raja teh nya patih terek ngabejakeun eta balong geus ka payuneun sang Nalendra Dek laporan nang. dek laporan nun Gusti nguningakeun itu balong teh parantos nyaeta di ruangan ku patamanan deui kalayan parantos di abusan soang Kalau gue sering saya gawena tadi. syukur bati Gaji. nganu lawakan nagih ayeuna pati ladang digawe ngagali maneh serius Gusti anu penting masyarakat me kangge wangsul mudah-mudahan dibere ku kaula moal pendit kalau moal tak kitu Gusti atuh bari kumaha ayeuna ta ayeuna wayahna maneh kudu init ka hiji kampung eta dukun calukan bawa ka dieu Geus tugas dewa ieu Pati teh. Ini sekali ya kan. Mang Ewon Ulan. kaula salaku patih geus menang pancen deui bae Pancen naon Den? ayeuna neang dukun Uluh payahna we. bisi maneh dek ape menyan sabab maneh da can cager keneh wae panyakit maneh Geus pada ngawiatan we Den bisi rek mi HP teu naon Ngawiatan we kanggo di Parawanten 2 kilo Oh, tekat.
dampal Gusti unyuk sumangga abdi bade nyaosan pancen ti Sang Nalendra nepangan madukun teh. Berapa ti? Caritana eta patih kunur ti pangkonan Sang Nalendra mamanapan. Nyaeta lumampah baksa nepungan eta kidukun ini ti Karaton Nagara. Teka catur di jalan loh Bacangnya eta kipatih nyatana harita keneh geus nepi nyaeta ka lembur nama padukun. mekal sangu patih teh masalah Ieu mah lain dukun ewon ti sekejen ieu tapi ieu mah dukun deui ngan ieu mah ngaranna genti tibalik ngaranna teh dukun jeni ti seke ewon. dibalikeun mah nya Atuh ieu dukun teh nyatana kadatangan patih teh reuas anu taya papadana ngeleper leungeun ngeleper eukeur mah ngeleper ti tadina mau teh bari ngisi dukun teh masalahnya panon ngaburileng eukeur mah geus ngaburileng ti tadina nyusuli jadi manjangan eukeur mah ponok ti baheulana salah ketang kumaha buukna teh buuk jocong irung ngadadak jadi pegek beteungna jujur alitan bakat tingku reuas kadatangan pati gansangna carita kumaha tah bacang dewa nun Gusti nepi nya teh disim abdi bade tumaros dupi salira teh saha anu ti mana teh kaula nunggu patih ceuri teh ceuri ulah lalawara eta patihnya ngadenge dukun ngomong kitu bari ngadeg-deg ceuri cenah kitu ceuk patih ahnana ulah reueus Bapak dukun kaula dumungkap ka dieu nepangan salira Bapak dukun kaula teu budang pancen ti Sang Nalendra yen Bapak dukun kudu kabawa ayeuna kudu ngahadap ka raja. waduh Atuh ieu kidukun lir datang gelap tengah poe ereng-ereng reuas anu taya papadana masalah atuh ceuli cing jalelengeng suku raceleng bujur henteu meureunnya suku itu ratus yang hilap mangewon wayakeun keun biasa hilap reuas eta mama dukun komo bari jeung nik dihadapkeun ka raja da puguh eta raja teh raja berwibawa nya berkomara nya berhiber pungpung kaituk aya salah salah sama ieu mah raja anu bina kastur bijaksana aduh beres nun Gusti Patih cing saurkeun atuh aya naon pungna eta maharaja kersani malanji si abdi Allah geus bare ketek deui we seuri amis budi lah Bapak amis budi teruskeun Kang ulah reueus mama dukun duh maneh sabenerna mama dukun bakal menang anugerah ti Sang Nalendra menang penghargaan juga bakal menang penghargaan sabab maneh teh geus pisan nulungan ka jelema-jelema anu kakeunaan ku penyakit bejana sebatkeun penghargaan naon nya eta bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri ceuk dalang dalang mana teh dalang mana Kang dalang mana teh teuing dalang saha bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri ieu kidukun ngadangu kasauran Sang Nalendra wireh bakal dipasihan anugerah anugerah ti Sang Nalendra sumuh mangga Gusti ceuk dukun atoh dukun teh ye mah atoh meureun bakal dipanggil ku raja menang rezeki ayo urang lumaku mama dukun hatuh ieu mama dukun teh nyaeta pamitan bade lebet ka kamar hias ngagentos anggeanana bade menekung juga nanya bade nepangan ka Sang Nalendra ieu aki dukun teh ngan ngomongna raja jag-jag kedeh sama poho deui duh nya liburan teh tak ku hal eta
Ieu mama dukun tehnya eta dangdos nganget calana di calanaan deui, samping di sampingan deui, baju di bajuan deui, iket di iketan deui, sirah di sirahan deui, aya henteu poho tah mah. Erloji na make di erlojian deui. Gitu mama dukun, mama dukun. Hayu atuh kidukun urang lumampah sabab bisi kabeurang bisi kaberangan hayu buru-buru urang ini bapak dukun urang ini bakat ting kurusuh eta dukun ti solewa dina golodog labuh beureunya manggilnya labuh meunin nyengir jiga domakeun kurang asin atuh ieu Kipati teu kuateun seuri geus bere ketek deui wae masurina tah itu seurina Kipati sada bodi teman yang gancangna carita ye kidukun lumaku lumampah ka nagara lumampah kairing Kipati acaturkeun caritana geus nepi Allah terehnya manggilnya dugi kapayunan sang Nalendra tuluy ieu raja ngabagyakeun bagya kidukun berat atuh ieu kidukun teh diuk mun bakating kurewas jeung era atuh da komara raja lain lumayan wibawana raja teh atunya atuh jo bere ketek deui we patih teh seuri yang seurikeun eta kidukun kumaha seurina kitu seurina aneh tapi nyata da ieu aneh tapi nyatu nyata gitu nyate kidukun ulama ke jeung raga berayap ka dieu kakareup sabab anjeun teh rakyat kaula sajajar pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala bau ka dieu kidukun nun Gus bani subuhan dukun teh jeung semaheun abdi salsi nagri jisim abdi pun dukun ngahaturkeun samasungkem kohonyuk panjenengan ditarima kidukun alayan aya pikersan naon atuh pura dampa Gusti kersa di malan jisim abdi sangat ajrih jisim abdi teh yo ceuk kidukun dina hate nama ngadoa we eta kidukun komo masa waktu di jalan masa panjang jalan manehanana doa kabinabiina aduh beres tah atuh ayeuna manehna geus nepi bungah-bungangang amarwata suta dina hatena wireh eta budi pakerti raja teh anu lain lumayan pikarsepeunana jadi henteu pikasieun nu teu pikasieun aduh bener beres kieu ieu teh mama dukun pangna di ondang ku kaula wayahna sabab anjeun mah hiji dukun anu geus pinuh ku ilmu jemar ku panalar jadi pangna kaula nyelupkan andika teh kaula teh teu ngeunah sare lamun peuting alah aing margina kumaha tah ari pangna teu ngeunah sare peuting teh ganeng di jero patamanan aya nu disada teuing naon nepi ka euneur ieu karaton nepi ka oyag aya lini liliwukan lini liliwukan lini liliwukan masalah tah atuh ieu kidukun barang ditanya kitu bunga bunga amarwata suta atuh Gusti teu aya halanganana jisim abdi dina waktos ayeuna mangga bade ngajian bade ngaruat
nyaeta ieu patamanan Manawi kudampa Gusti Kange. Luluh beres. Cing kudu kumaha ieu teh kidukun ceuk raja. Kuat wae. Naon syaratna teh kenal. Naon pangna ieu di jero patamanan aya di sada. Saleresna ieu mah Gusti ceuk kidukun. Allah. Ieu teh sagawayah nyaeta neang ieu teh kedah kumplit sagala rupi pangradinan sasajen kupat leupeut nangtang hujan enak nangtang angin Nangtang pasea bubur beureum bubur bodas bubur naon deui? bubur koneng bubur hejo Ieu bubur mamake bubur kacang. bubur hideung bubur kacang Ada ulah bubur sultan kadea. aya bubur usutan oge Lampahan teh. tong banyolan sia teh ewon ka aing kapan aing teh keur mantun dina waktu ayeuna isi Akeun atep kan. naon anu kudu diayakeun teh kidukun ceuk raja Beres Kang. bakakak atah Nya, bakakak asak bakal hirup, bakakak hirup bakal bawakeun aja. domba Doban ini. meh hideung jempe ewon geus di dapur ku aing Pake doman ini teh. make doman ini kencar-kencarkeun sagala rupa pangradinan lawon bodas lawon beureum lawon hideung lawon koneng sabab ieu teh numutkeun kapercayaan jisim abdi mah nyaeta nyutat tina amarah loamah sawiah mutmainah Aduh, lain ya api si Akang nyaman. eta pamanegan kidukun Benar Kang. jadi pangna ieu di patamanan aya nu disada teh ieu kedah ngaruang hulu me tah bakakakna kudu dihadiahkeun ka kidukun kitu ceuk kidukun atuh ku raja teh dipercaya bari seuri dina atina ieu raja Binga warnya Kang raja itu teh. tapi dasar raja bijaksana Halo. dasar raja binekas eta maha dukun teh teu dikukumaha istuning diajen pamadeganana da puguh rakyatna ku anjeun Halo, itu Mang Jai. caritana ieu dukun teh balik rangkad ringkit bungah amarwata suta bakat ningku bungah mawa harta kakayaan engklak-engklakan disebut garelo budak sakola oge teu didenge Dak butuh raja bakat kaya. ningku bungah eta mangul harta kakayaan kaya-kaya ning bakakak tumpeng duit ongkoh teu karasa calanana morosot kitu kayaanana Untung tanung hulu domang kitu eta kidukun bakat ningku bungah tuna lampah kidukun Allah, salajengna kumaha tah? Tuna deui wae. kacarios ieu diraja deui he patih ayeuna mah wayahna bieu mah nyaeta ngunang dukun tah ayeuna wayahna di ieu nagara teh aya hiji pandita Hulu kaparita ya Mang Jai. ayeuna urang ka panita tanyakeun naon anu disabab Cing. ini dia patih teh neang panita tapi ieu patih bari kukulutu sabab buruhna can katarima Kukuh etanya. kan katarima ngalamun di tengah jalan sabaraha aing dek dibayar ku raja kitu dina hatena Geus balitung na hate patih tanya. kitu kaayaanana caritana nepi ka hareupeun panita ieu patih ngahormat heula punten maha panita punten 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 Halo, beres. Assalamualaikum ceuk eta patih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh asup eta ke patih satara basna dibejer beaskeun teu di dinding kelir genang siloka yen dipanti titah ku raja nampi pancen tisang nalendra wayahna bapa panita kedah lumampah ayeuna keneh kedah kabantu Di panita aja. dasar panita mah jalma waspada mangga kurang lumampah Seuri pati adanya. Nya. ini eta panita diiringkeun ku patih Halo.
Panita tanda tanya naon pangna nyalukan iraja jetut panita ti Tajong patih nempo panita ti Tajong seuri deui itu seurina eta ke patih nah pati begitu sanajan seurina pika ijideun eta patih tapi naha seserian wae tapi nyari kitu oge kumaha seurina kan teh ngeus kapan kadenge kita tadi oge nanyakeun jumpe tuh seon ini hebat kayak atuh duh caritana geus nepi eta panita ka payunan raja kumaha tuh kieu maha panita make kenalan naon ya purwa dihaturanan linggih teh teu aya sanes kaula teh gandeng ari peuting teu geunah sare sabab di jero patamanan aya nu disada lajeng wae panita matak mantra rep sidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur dia ari catur teh numutkeun katerangan teh opat ewon ari dirjaka iya teh angan-angan cenah masir budi cipta rasa Allah lajeng matak mantra gitu serenge we ieu teh panita teh seuri seuri naon panit mah seurina tah atuh ieu patih nempo panita seuri milu seuri manehna oge ngan ditungkup da puguh di hareupeun raja Allah nya sabab lamun seuri ngabarakata hareupeun raja cenah mah teu sopan atuh naon tah ki panita pangna aya nu disada ceuk panita saleresna pangna aya nu disada di jero patamanan teh sabab ieu di jero patamanan teh aya soang tilu Allah soang ini raja barang ngadangu kasauran panita kitu dina manahna ngarasa bangga yen boga rakyatna panita waspada permana tinggal waspada permana tinggal Wogo da inti keur midur. Kita keur magawe. Ampun ingat. Mana suara kota Kang. Nuhun Mahapanita percaya kana kasaktian panita mangga we gera mulih mangga nyangakeun kange ongkosna ceuk panita. Sim kuring mah lain jama komersil. Aduh. Mangga gera mangpaatkeun ieu artos kanu miskin sabab di negara urang teh masih keneh loba budak yatim. Allah. Masih keneh loba rana jompo bagikeun eta duit teh karana jompo jeung ka budak yatim. Ya sing walandrah Kang kayukeun ya. Caritana geus ini raja. Nya. Ayeuna Kipatih nyatana ditugas deui bae. Ka mana yeuh? Cenah ayeuna di negara urang teh aya hiji ilmu kawalian, aya hiji wali cing hayang nyaho urang uji pangartina. Watir ku patih mangjaya. Ini patih wayahna keun permasaan mah kumaha engke geus dibuat korekat ceuk raja. Manya aya raja dibuat keun bae da ieu mah dongeng teh. Padahal ada heula. Mantap. Caritana ieu Kipatih ini rampung Daud tutas pangandika jisim abdi dina waktu ayeuna bade ngiyang di pangkatan ku Kidalang. Mungguh jami anu jujur osok ngukur tangtung kujur laku lampah sok diukur tararahku gede waduh mun urang
lamunnya kana awak ragato sinabangsa sing bisa ngajaga akhlak singkiran laku minculan munjama anu balilu lampana sok ulailu jeung batur tarasa luyuh da boga kekal lucu pomare kamalinaan lakut teu make jejekan pelangkung bekas nyalakan sok nimukeun panghinaan pomati dapi lempangan pedak manggi kasenangan kudu ngukur kaayaan sing ingat Mang Ewon kana wiwitan tenane daek tulung tinulungan kanu leutik mikah eman caritana ieu raja nungguan Kipatih nyeri beheung sosongeteun khawatir kan liuk deui liuk deui acan datang keneh eta patih boa eta patih teh punung masalah sabab dititah ka itu ka dieu can dibere gajihna nya bisa jadi tapi eta raja percaya kana kepamadegan patih roheat patih nyaeta mawa wali teh kudunya beureukeut teh eta patih seuri deui wae sabab dina waktu ayeuna geus nepi ka karaton nagara bingah meuri kitu seurina ngerekekeh we nyagan bereketek deui eta patih sanajan can dibere gaji homo lamun geus dibere gaji mah seurina teh 7 kali kitu ngaguruh sih lagi mereka ngaguruh kadang-kadang gunung rugrug serina dari pati eta sang wali sumping kapayunan raja Nun Maharaja aya pikir naon pangna kuring dicalukan ka dieu Maharaja kaget anu taya papadana cing geura saureukeun aduh Mahawali ceuk raja mata-mata kieu sabener pangna kaula nyalukan andika teh daya sanes kaula teh teu ngeunah sare dupi anu jadi marga lantaran ceuk ki wali ari anu jadi marga lantaran mah teu lian naon teh yen kaula teh teu ngeunah sare teh ye di tengah-tengah patamanan teh di jero aya nu bisada
jeung mata genjleung euneur ka karaton naon sababna mata karaget yang munjai teh tapi ieu wali mah gerigreg hanteu kaget hanteu reuwas hanteu molotot hanteu peureum istuning sacara biasa manusia hanteu sieun teu wani hirupna di alam dunya salerosna maharaja di eta patamanan teh daya sanes pangna ganeng ke karaton teh memang aya naga tilu atau orai gede tilu di jero taman terus orai di wae temangin nya atuh ieu raja teh teu kuat pikasirieun naha ieu disebut wali tapi bet nyebut orai kana eta soang teh geus rupa-rupa padahal raja mah pan geus apal yen eta teh soang piraku Mahawali ieu di jero patamanan aya orai piraku kabinabi pati seuri deui wae sabab pati oge nyaho yen eta teh di jero taman teh soang nah disebut orai ku ieu wali pedah parwe ku nya teh mah jang teh atuh ieu sang raja nyarita wali Allah make andika nyarita kitu piraku di jero ieu patamanan aya orai kira-kira pisannya tapi eta wali teu rigreg-rigreg teu beureum-beureum acan beungeutna teu neung ludeung hanteu aya karingrang lamun ceuk dina katerangan agama Islam teh mah istiqomah waduh pancen ancen teu ungut kalinuan teu gedagagina waduh beres kang cicing dina jalan anu lempeng cengeng anu taya papadana deui kira sarapa kudu wah eta raja nanya deui cing wali piraku pamadegan andika halo make jeung aya orai eta di jero patamanan kira-kira ceuk wali deui bisi teu percaya graprak grab bongkar eta patamanan tetep teh aya naga tilu raja bari seuri duh pati oge nyekekek deui wae malahan ayeuna mah aya rentena seurina teh ditamahan ku tina hitut pati teh nalaktak barakatak seuri perot hitut atuh ieu patih teh beureum beungeut teu mah geus beureum ti tadina beureum tanya era ku raja untung raja teu ngadengeun untung toh anu ngadengeun teu ukur si ewon sorangan nah kang mangga patih mangga maharaja geura buka eta patamanan tetep si kaula mah aya orai tilu duh kurang bongkar pasti barang brai teh dibuka si horeng si mana horeng amoeng rajana amoeng aya naon tah aya naon yakin eta soal anu tilu teh bet jadi orai atuh ieu raja ngoceak patih oge ngajerit yen teh lakeun eta soal teh jadi orai kakara didinya eta raja jeung patih diuk lir anak ka bapa aduh eta wali disemah didamak-damak dipunjung didamak-damak hapunten tina naon pihak kalapatan simkuring disuguhan teh takang para wali atuh mangga ka wali mangga urang sami nampi jamuan ceuk wali kuring mah tara barang dahar atuh naha ieu wali teh besa ciduh matus sakecap nyata luluh nya terusna ieu raja guguru ka panita jeung ka wali teh luluh patih kaula teh sabenerna ayeuna madeg init ninggalkeun karaton mihape nagara mihape korsi mihape kawajiban mihape jeung sajabana ti eta kaula dek neruskeun lalampahan neangan ilmu Ujug subhana kaula nuhun ceuk patih ngomongna
bade jengkar kawali heula tetapi ka panita heula Gusti ceuk pati nya kaula mah ti wali dek terus ka panita sabab yakin waspada aya di panita make kendaraan naon aya saciduh metu sakecap nyata aya di wali sabab panita canyahon yen eta di jero balong teh aya soang naha disebutkeun aya soang tilu jadi yakin panita mah waspada permana tinggal wali ayeuna nyaritakeun orai naha beut jadi orai atuh saciduh metu sakecap nyata ieu wali mah nyatana yakin seukeut pangucapna hari dukun teangan ukur komersil eta mah ngan ukur hayang sebuah beteung eta tapi ieu mah lain dukun-dukun anu roba tapi ieu mah dukun anu aya di dieu di nagara baheula anu ayeuna mah henteu kitu dukun nu diceritakeun ayeuna ieu mah nu dicaritakeun teh dukun baheula lain dukun ayeuna nu ayeuna mah balalagur taraki kitu raja bari sedih init ninggalkeun nagara ninggalkeun pamajikan dek init guguru teh neangan ilmu nundik pangarti kotek pangabisa initna dibarengan ku kidung pangjal aja pun sampun kanu maha agung ka Gusti nu maha mulya astagfirullahaladzim bismillah Raja Pamuna Rahman Rahim Raja kami jauh telu ti kidul ti kulon teu bisa nganci ti kalir mah da puguh agang ti wetan teu bisa tepi palias kena ka urang urang mah kakasih Nabi ti luhur sapat Rasul ti gigir pangaping Nabi malaikat nu ngaraksa sahabat opat ngajaringnya isun rahayu badan nya isun panghurip Nabi nedak paralun kasuhun musik-musik nu kercalik ngobah nu kertapa amit kasadaya Nabi maafkan para aulia sampurasun sewe siwi
Won Kang mantun teh ada we kieu. ayo geus Kang atuh jeung geus samantu sabaraha panggilan naon dipanggil Kang Lamun dipanggil dewe. nyawa dipanggil sabaraha Ingat teh heureuyaan teh. sugan teh agak Anu penting mah emon urang ngalestarikeun seni urang. nya Urang tibatan naon ngamumule seni deungeun bari jeung basana henteu ngarti. Mending seni urang seni sorangan nyain. ya Aduh, nyai ke mana? Kagum kan? Aduh, orang balik ilah. tapi nanti Bukan nama kacapi di beresan deh ya. Bang Bangul ke naik kacapi orang ngesan gitu ah. Pokoknya nama nanya gitu teh orang mah hirup melin. Nu penting mah fardu kasamu sunat kalam. Salam.